gerohan gitu tapi gawe acang jerik hare 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 olah hare hare ini sudah pak kita pangkal teroreng hare 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 ya sudah pak sudah kena kudut yang minum murid teroreng olah ada isu-isu ayo nanya ke tetangga nu teu hadir cek na menang naon penting bagus ieu ngaji ngaranna manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha. Al-ayah wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai nu aya di ieu wewengkon hormatin disim abdi
kalintang dipika hormat tur diteda doana muga-muga sehat panjang yuswa sadayana. Ais pangampi ke payung negara kersana Bapak Kades Giri Makmur, mudah-mudahan sehat miwah kula wargi, sehat miwah reng-rengan pengurus nu aya di ieu wewengkon kalayan dipimpin ku pangarsa Pak Kades ieu lembur sing aya dina kabarokahan. Oke, tamu undangan, tamu istimewa, calon anggota dewan muka hiji pangarsa Bapak Aai Syarif Hidayat di Nasdem, panas tapi adem. Muka dua pangarsa Pak Asep Nurdin di Demokrat. Anu katilu pangarsa Pak Yan Suryansyah di Golkar. Ieu sadayana pituin, sadayana putra Malangpong, sadayana putra terbaik. Mudah-mudahan tinekanan aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tamada ti payun lamun urang dieu rek ngalabuah rek buahna jangkung, lamun urang dieu rek ngalapeuteuy rek peuteuyna jangkung, nu bisa naik mah nerekel, keur nu teu bisa naik naon, lamun teu bisa naik kudu deui kumaha, atuh dibeak dituar mah beak jurig, lamun hayang eueuh deui, lamun teu bisa naik nerekel maka kudu diajul. Ngajul teh kudu make gantar. Laras gitu cek. Bu budak disimbut. Kenapa disimbut? Oh tiris. Sok. Lamun urang teu bisa nerekel naik ka luhur hayang buah, hayang peuteuy, maka minimal daek tah ngajul eta butuh gantar nage kudu nu aya nu make gantar bingkeng aya ngan hesemen menang henteu capek nu aya liuk beuheung sosong ge nyeri laras kitu. Matak lamun hayang bebeunangan gantarna kudu ciri lempeng teh nya lempeng. Ciri lempeng teu bengkok teh ngan gantar nu lempeng bari lojor. Bari panjang. Atuh urang neangan gantar aya lempeng tapi pondok nepi moal. Tapi lamun gantarna nya lempengnya panjang insyaallah. Tuh. Nuhun kan. Biasa anu kering. Jadi lamun gantarna panjang jaba lempeng insyaallah tereh bebeunangan. Leres gitu. Tah ieu ge aya urang Malangbong tiluanana sok jadikeun gantar ku urang dieu. Memeh nu jauh nu deukeut pan eta urang ceu aya naon-naon mah anger we jeung nu naon. Nu jauh mah dangarna ge jauh. Sok teh menyahul mun kaburu. Eta mah euceuk. Nya. Eta mah euceuk. Boga gantar hek deukeut, hek urang dieu boga kahayang. Nya. Atuh aya deukeut mah gampang metotna. Kakak baheula ku kami dicolok matana. Tah ayeuna kami boga pangabutuh tuh jalan beh ditu rekok aing kawalahan deui aing buat bujur aing buat empludan dina mobil. Ojo. Oh.
kami dahar ini tadi genah rasa nya geus dahar di genah rasa barang jalan model kitu pan aing hayang utah aing aja ngomong kieu meh tadi ya kutiluan so atuh nu nyawer keprok-keprok atuh so ieu urang ayeuna hiji pangaosan alhamdulillah nu kadua panginten silaturahmi nu katilu mudah-mudahan aya tolabul nah nu kaoprat urang ieu tahun baruan mungguh namanya cuk batur mah ngan nu urang mah lain poe ayeuna aja sabenerna mah nu urang mah bulan Muharram Muharram sabaraha teuing heeh macet letah masing-masing we ngan ieu mah tambah henteu teuing we urang bisi disangka budug hulunya nah engke ge lewat jam 12 mah ieu tahun baru ieu dan mudah-mudahan penting ieu urang ngumpul ngariung sadayana nya komo dibarengan ku calon satilu-tilu ieu mah kadarieu mudah-mudahan we ieu nya sing jaradi kabehan lah amin kan geus jadi ulah poho insyaallah moal piraku ai putra daerah mah sab lamun teu ku urang dieu rek usaha deui nya meureun ai ku urang dieu mah meureun gantarna moal hese mun boga kahay adapun ece bapak boga karesep masing-masing pek eta mah hati nurani tapi balik deui kana hati nurani lamun teu jeung nu deukeut jeung saha deui mata ka urang dieu yuk silih gedekeun siap silih gede silih tulungan mudah-mudahan we aya wasilah nya ngalangkungan wengi ieu aya wasilah pikeun urang dieu ngamakmurkeun lembur ku jalan ngalangkungan tilu calon gantar ieu amin ya robbal alamin teu hilap ka pangarsa Bapak RW ka pangarsa Bapak RT tokoh pemuda tokoh agama tokoh masyarakat bil khusus panginten kanggo sohibul bait pangarsa Bapak Ujang Syarif anu katerahna ku urang dieu panginten Bapak Rijang Bapak Rijang teh panginten eta teh landian asli nama pangersa Bapak Ujang Syarif untung teu rijing mah panggung atuh oge miwah Ibu Nabila anu dina wengi ieu ngagaduhan maksad tasyakkur bi nikmah walimatul khitan oge parantos ngalaksanakeun sapalih kewajiban nu janten sepuh nyaeta akikah kangge Ananda Biandra Mikaila Ibrahim pohara ieu ngaran mudah-mudahan ieu dua murang kalih sing janten murang kalih anu abror amin murang kalih anu dina konteks Al-Qur'an mah qurrata a'yun amin cek urang dieu mah murang kalih teh naon cek urang dieu mah murang kalih teh sing jadi murang kalih anu soleh solehah sing janten murang kalih anu mantak pi bajaun murang kali anu mantap mawa kebahagiaan kangge ibu ramakna bakti ka ibu ramakna taat ka Allahna taat ka Rasulna bakti ka agamana nusa katut bangsana amin akuan kadulur baraya ngumpama katatang para sepuh sadayana anu ku pribados kalintang dipika hormat ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kapangarsa Bapak MC Master of Ceremony mudah-mudahan sadaya nu kempel ngariung dina wengi ieu jadi wincik hiji-hiji ngalangkungan ieu maksad sohibul bait urang dieu dipaparinan kaberkahan dipaparinan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala dina hatena dilegakeun ku Allah amin ya robbal alamin bu ibu mangga urang syukuran heula dina penting ieu sebab kukumaha ge urang sadayana hirup di alam dunia teh dilimpudan ku nikmat Allah dilimpudan ku nikmat Allah teh kumaha awak jelema kabeh dibungkus ku nikmat Allah
lir ibarat lauk di jero cai. Eueuh awak nu kaliwat ku nikmat kabeh ge dilimpu dan dibungkus di bulan ku rahmat Allah. Lamun eueuh rahmat Allah moal hirup ieu urang di dunia. Mantak cirian lamun aya jalma kiwari teu syukuran ka Allah, teu bisa teu rumasa dibere nikmat ku Allah, hayuh we culang cileung kana pangaboga batur, maka kaayaan eta jalma lir ibarat kotok cicing dina tumpukan beas. Apal kotok? Hayam. Lir ibarat hayam cicing dina tumpukan beas. Tingali gerah hayam aur ku ece beas gerah dicongcongan moal, dicongcongan moal, dicongcongan bari kokoreh teu pasti kokoreh padahal beas numpuk di dinya. Tapi anggar we karakter hayam naon sok kokoreh. Lamun aya jalma di dieu hayuh we luak liuk kana pangaboga batur, luak liuk kana nikmat di batur, padahal hirup manehna ge pinuh ku nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Ta eta teh kalakuan hay, eta teh kalakuan hay. Kunaon jalma nepi ka teu rumasa dibere nikmat ku Allah lantaran hatena teu nempo kana teu nempo kana nikmat. Yuk urang tingali. Memang lamun ku urang diitung eta nikmat Allah moal kaitung. Laras kitu. Dawa Allah dina Al-Qur'an wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun urang coba-coba ngitung kana nikmat Allah, yakin moal bisa kaitung ku urang, rasakeun ku urang hiji we ceuk oh ceuk hiji we ku ibu rasakeun nikmat ngarenghap. Yuk dalam hitungan ketiga kabeh ngarenghap. Ulah henteu. Hiji dua tilu. Ih kalah huai kalam jadah ya. Ngarenghap cumimin aya mimin encum aya encum aya encum aya Cik Imas aya Cik Imas Cik entin ayahnya sok gerak dalam hitungan ketiga urang ngarenghap. Hiji ngarenghap teh kieu tarik napas tuh piceun deui siapnya sok ieu naon nu ngarayakeun pipin aing sekor hiji dua tilu tarik napas piceun nikmat enggak nikmat. Tak iyalah salah satu nikmat ti Allah nu dibikeun ka urang anu sok dipopohokeun ku urang. Laras kitu sok geura ceuk rasakeun ku urang ngarenghap tuluy dipiceun lega teu hate sugema teu sugema. Jauh di sana saudara-saudara kita mereka sedang mengalami himpitan dada sehingga ngarenghap ge hese ceuk. Betul sanajan ukur diuk dina luhurun terpal ceuk, sanajan ukur diuk dina luhurun terpal, ukur diuk dina karpet butut, kasur lepet itu jauh lebih baik daripada ibu diuk di kasur empuk nu aya di rumah sakit. Akur cager kan anta aing ngomong atuh cager sok meuni keneh luhureun terpalnya ceuk bari disimbut baponira si eta kok gedempetan kade silih kodok nu sia mah haneut ya hampura ya Mang Rijang bisi kula saomong-omongna hampura nya cenah gitu. Memang ari linggih mah abdi di Ciamis nya di Kecamatan Ciamis, Kelurahan Maleber, Kabupaten Ciamis. Tapi abdi asli mah di Serang, Banten teh. Kajeun teu nanya ge. Ngari mah ngabejaan be kuring mah kitu.
bisa jadi omong kena balik di dia ngecowos sih ngomongkan aing gitu. Hampura cenah gitu. Para sepuh sadayana langkung sumangat langkung berkah sadeacan urang langkung tebih siap maca sholawat siap maca sholawat siap sajalma nu maca sholawat penting ieu mudah-mudahan hirupna diberkahkeun berkah usiana berkah rizkina berkah turunanana anu boga jodoh mudah-mudahan berkah jodohna anu can boga anapun eta jomblo fisabilillah atanapi jomblo adu glajer aya parawan aya halus ieu Mang Rijang halus ieu apaleun mu balik ngora keneh jadi parawan ditunda di hareup parawan lain ieu halus terpetah aing nepi ka subuh ge kieu mah ya tah jadi kieu formasina Mang Rijang apal mu balik ngora keneh atuh anu meu keneh nya gitu ieu mu balik ruhay jadi numpang hareup teh kuluna barisan hareup parawan nu kadua rangda ruhay aya rangda aya rangda teh second lane second tapi full dus no minus hanya lecet gelas pemakaian aya rangda aya saha nu apal balik ti dieu rangda teh engke dibere jodoh ku Allah oh diamprokeun ka dieu tabrakan jeung bujang jadi we ieu dari pandangan pertama kemudian bergetar lewat hati di sanalah bersemayam rasa cinta semewew pokokna mah di dinya ku Allah diamprokeun antara rangda jeung bujang teu pohara amin gitu ce amin amin berarti ih enak teh sudah dong ade ulah ieu margi ieu dieu urang dieu mah panginten nya abdi yakin urang dieu mah saroleh abdi yakin urang dieu mah mulia matak abdi sumping ka dieu nya anak harapan mudah-mudahan kacandak soleh ku urang dieu amin ngalangkungan Bapak Rijang salada di jero kubang mana teuing ngorontokna Mang Rijang saya bisa ngajendok ya lu sok marulukan yang sok poho balikan deh lah kade menjedok salada di jero kubang mana teuing ngorontokna paai sarip ayarang da menangkeun bujang mana teuing ngorontokna jang kudu daun salada buah kadu kandal cangkang kudu dai kawin karangda Pasep Nurdin kudu namanya nyawer ka budak kudu dai kawin karangda Payan Suryansa rangda mah pintar goyangna Mangga aya sarip digoyang kurang dah ngebul meureun cok oh cok ieu mah tah halus bini mah nya conya kamari pulang ngaji di ditu di Karawang eta aya dewan ketua dewan di Demokratnya di Sumedang di Sumedang di Karawang nya cenah oh eta aya dewan Demokrat eta he udah eta pas aing nyinden biot nyawer 1 juta oh eta ngan saurang ieu aya nginum nah he nya oh da itu bogaweun ceuli atuh
mata ieu teh piraku satilu-tilu nyawer haram jadah. Ku aing geus diapungkeun dieu. Cek. Cek. Lamun nyawer berarti bagus. Mun teu nyawer berarti lain pedit jurig buat bogoh duit sateh. Aya dua kemungkinan ce lamun itu calon dewan satilu-tilu teu nyawer ka aing beuteung ieu aya dua kemungkinan. Hiji teu boga duit nu kadua teu boga dedengean. Nu jadi wasilah kanggo abdi sumping ka dieu nyaeta pangrasa Bapak Kiai Koko Komarudin. Mudah-mudahan ieu pasantren nu dicepeng lembaga nu dilereskeun ku pangresa kiai ulah pegat naonna manfaatna ila yaumil kiamah. Amin. Ya rabbal alamin. Geus lah pokona mah nyinden geus dieu nya. Dina bagian maca sholawat nu ngupingkeun sholawat mudah-mudahan hapena dilegakeun ku Allah. Dipikeun masalahna ku Allah. Diganti ku kabunga. Tahun lama telah berlalu. Encan sakeun deui ketang. Engke tahun baru akan datang. Berakhirnya tahun 2003 menjelang tahun 2004, mudah-mudahan peluang untuk sukses semakin besar. Amin. Mun santri mudah-mudahan sing dibukakeun hatena. Wah, panira. Anu pengusaha mudah-mudahan sing barokah usahana. Nu barokah hutang mudah-mudahan sing lalunas hutangna. Sia nu ngaraja teh ka aing la ilaha illallah. Cek nya nu boga kasusah dina peuting ieu mudah-mudahan sabada ngupingkeun sholawat ku Allah dilegakeun hatina. Amin. Ya rabbal alamin. Gusti nu agung saha wae nu ngupingkeun sholawat wengi ieu mudah-mudahan ku Gusti dibungahkeun. Tergantung permasalahan masing-masing mudah-mudahan ku Allah diberi jalan keluar. Amin. Ya rabbal alamin. Tujmain rabadik tahan dalam bingkai sholawat Salatullahi malahat kawaki versi Tujmain rabadik tahan rawahu syahruha. Hadza hadi surah bismillahirrahmanirrahim. Fahadza syukru atafarukai Nabiullah khairul khalqi khairul khulqi jam'a lahu ala sibi wal marati. Salatullahi malahat kawakib Muhammad khairi man rakiban najaib. Hada hadi surah bismillahirrahmanirrahim. Fahadza syukru atafarrakai. Lahu ala
habati fahadha syukru aqafar rabbani. Zindagi janam hai mohabbat acha mere gehe se. Mudah-mudahan jalma nu ngupingkeun sholawat ku Allah dibere kelegaan hatena sehingga nu tadina teu bisa menakan jalan keluar dina masalahna dibukakeun masalahna ku Allah. Aya jalan keur mayar hut, aya jalan keur mayar hutang. Aya nu boga sambatan aya. Boh alit boh ageun nu ngaran sambatan mah ceu anggar mawa masalah betul. Sanajan alit sanajan ageung ngaran sambatan mah anggar mawa kapusing. Ceuk Salman Khan teh mah kieu ceuk. Husi hasna bihoga, husi pana bihoga. Husi hasna bihoga, husi pana bihoga. Coba sambatan ahima, ahai karega. Hara dil jo pyar karega. Ngartiin tuh? Kat ucu calangap begitu. Uang sundakeunnya ceu we kahartinya ceu nya. Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala. Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala. Boga sambatan tos lami teuing sabaraha. Arek dibayar mun boga. Tadi baca rici, baca ngerti ianya. Bu, ibu. Oh, untung ucuk kadieu pannya poho kana naon. Oh, coba lamun ucuk di imah we usum tiris kieu salaki can balik. Nya. Salaki can balik. Naon ucuk? Ting di imah atuh kadieu mah ucuk alhamdulillah nya. Pendak-pendak jeung baturnya. Batur sarua susah urang sarua susah. Pajenggut-jenggut jeung gundul. Ya, gitu. Mudah-mudahan we tak euceuk nalika tadi sasalamannya. Tuluy sasalaman dua nana saha jalma anu panglobana nembongkeun ka bunga ketika pendak jeung dulurna bakal dibere kusimat bainahuma mi'atu rahmatin, dibagi di antara keduana 100 rahmat. Nu panglobana bakal dibere 80 rahmat. Keur saha eta teh? Keur anu panglobana nembongkeun kebahagiaan. Keur panglobana nu nembongkeun ka bunga. Matak isukan bisi pendak jeung dulur tetangga hek kesalaman tembongkeun ka bunga. Cek urang dieu mah marah mah ibu. Bear naon cenah? Bear naon? Bear naon? Bear bud. Bear budi, amis budi, bear naon? Nya, jadi mun pedak jeung batur teh sing naon? Sing bear budi gitu tah. Marah mah, beungeut teh marah mah. Gitu. Cai jeung saha ka dieu? Cager. Oh, coy sasalaman. Anu teh si Mimin. Mimin si Entin si Yuyun ko. Sasalaman ku. Ek misalnya saha wae euceuk sing someah beungeut teh kitu marah mah ibu gitu nya. Euceuk teh sasalaman. Sasalaman ini. Atuh geus ini tadi ini jarek ongkek sarua sabodo amat gitu. Ngan nu penting dihareup
nembongkeun ka bunga mata sajalma nu panglobana nembongkeun ka bunga ketika pendak jeung dulurna nalika sasalaman tusimat bainahuma mi'atu rahmatin anu tisuna 80 dibikeun ka nu panglobana nembongkeun ka bagjaan ka bunga. Alhamdulillah Bu Ibu balik deui kana naon balik deui kana rahmat balik deui kana nikmat nu bieu rehing urang sadayana ayeuna teh hirup teu bisa ojah teu bisa leumpat tina nikmat Allah teh karasakeun ku urang sanajan urang tukang ibadah sanajan urang tukang ibadah sanajan urang ngedul kana ibadah hirup urang teh dihenteu-henteukeun ge dibungkus ku nikmat Allah. Sanajan eta nikmat cek konteks Al-Qur'an nya bahasana teh teu bisa diitung nya la tuhsuha moal bisa diitung tapi urang kategorikeun peuting ieu minimal aya 4 nu kudu ku urang katingali supaya urang bisa ngarasakeun nikmat. Nalika urang geus bisa ngarasakeun nikmat mudah-mudahan katingali ngadorong kana syukuran ka Allah. Amin. Ya robbal alamin. Nikmat teh lamun bisa dikategorikeun ku urang disederhanakeun walaupun dina bahasana nikmat teh moal kaitung ku urang kategorikeun nikmat teh aya 4. Aya sabaraha? 4. Aya 4. Hiji nikmat anu terendah. Nikmat naon cenah? Nikmat anu terendah. Rendah lain berarti teu sapira tapi numutkeun tingkatan di dinya nyaeta nikmat anu pang rendahna nyaeta hiji jalma boga harta, nu kadua jalma boga pangkat, nu katilu jalma boga jabatan. Aya jalma boga jabatan aya jalma boga harta aya ta eta teh nikmat terendah. Nah disebut nikmat terendah sebab harta teh jadi wasilah urang dieu katarajang panyakit teu saeutik ngorbankeun harta. Urang dieu boga kahayang teu saeutik nandonkeun harta. Mata harta teh disimpen dina pangkat terendah. Urang dieu boga mobil, urang dieu boga motor harta lain. Urang dieu boga emas harta lain. Aya nu boga emas aya. Nu teu boga emas aya. Nah eta nu teu boga emas paeh henteu. Paeh mah henteu ngan ateul kana hate. Betul? Paeh mah moal ngan panas kana hate. Mata hirup mah ulah loba luak liuk kana pangaboga batur. Cantang tuh nikmat nu aya dina awak batur alus pikeun urang. Cantang tuh nikmat nu aya dina hirup batur dina awak baturnya hade pikeun urang. Ieu mah balik ngaji lain eling kalaka beuki gelo jebret muka pantok kunaon sia balik ngaji kalaka garo wae hayu teu eureun kareuheul geul kunaon heueuh da aing rumah tangga jeung maena mah kamajuan kamonesan mang barasa aing tuh tingali si Eti. Si Eti. Mang barasa aing si Eti anyar rumah tangga tapi tetempoan eta mah reuncum leungeunna. Reuncum kumaha? Tingali si Eti mah rambokna ayaan, kapan sia ge ayaan rambokna. Henteu ningali si Eti mah dina curug aya. Nu tengahna aya. Jana teh dina beuheung ngambay ayaan deui. Aing maneh kumaha? Aing mah bororo kongkorong. Naon atuh? Aing mah hapure wungkul. Cek. Jalma dipaparinan harta ku Allah, maka eta teh disebut nikmat terendah. Boga jabatan, jalma hirup. Boga jabatan hirup teu? Nu teu boga jabatan? Hirup. Nu boga jabatan heureun teu ngarengham. Anu teu boga. Jadi dengan kata lain
maka di dieu nu disebut harta pangkat tahta jeung jabatan teh kaasup kana nikmat terendah. Jadi mulia henteuna gumantung manehna ngagunakeunana. Urang dieu dibere harta lubak libu kebon lobak teu kalebok. Lamun hayang mulia payungan Allah pek pake harta pake naon pake ibadah. Lamun urang dieu kaserenan pangkat jabatan pek pake eta naon teh pangkat jeung jabatan taraje supaya dugi kana ridho Allah. Lamun teu dipake kana jalan anu mantak sumping kanu mantak narik kana ridho Allah lain alus tapi kalah jadi penyakit. Jadi naon cenah? Jadi penyakit. Ciri harta jeung jabatan adalah nikmat terendah geuning beh nama loba jalma anu hartana lobak libu kebon lobak teu kalebok angger teu meunang katenangan. Loba nu pusing, loba nu rieuh, nu boga jabatan kitu sarua. Sebab ketenangan mah aya ngan ukur dina kataatan. Ketenangan ayana aya dina kataatan. Maka urang dieu sanajan teu dibere harta kawas batur, sanajan teu dibere jabatan kawas batur, maka yakinkeun moal aya takdir anu tertukar. Naon cenah? Moal aya takdir anu tertukar. Bu, ibu, tingali geraku urang. Lamun ngarah ku urang dilenyepan hirup urang ayeuna sanajan urang usaha teu kawas batur, sanajan harta urang teu kawas batur, tapi alhamdulillah tuang-tuang wae mah cekap laras kitu. Baju oge keur nganggo laras kitu. Unggal peuting sare teu penaon. Teu weleh tibra. Unggal peuting sare teu weleh tibra. Bahkan saur Rasul saha jalma anu isuk-isuk maehna ngarasa aman sareng kulawargina nya isuk-isuk maehna ngarasa aman sareng kulawargina tuluy karasa awakna sehat didinya maehna teh syukuran kana nikmat naon anu dipapareun ku Allah ta eta karunia Allah nu kitu ngaranna. Tapi lamun isuk-isuk geus pusing eta balai eta teh. Isuk-isuk geus la ilaha illallah geus rungsing eta ibu. Isuk-isuk bapak geus musrang mangsreng nya apal musrang mangsreng ngacacang gitu. Langsung urang-urang mareng cek urang dia mah atuh beda letah ceu atuh hampura. Nah Bu, ibu, jadi dina hal nikmat anu terendah mah terjadi soal, terjadi soal. Erek loba rek saeutik nu penting barok, urusan loba jeung saeutik eta mah nomor 2, nomor 1 nama nu barok, nu barokah teh. Anapun ayeuna pangersa parajing esa. Pajaring. Anapun ayeuna pangersa parijang. Rijang lain. Anapun ayeuna pangersa parijang miwah ibu Nabila ngagelar syukuran tangtu anjeunna ngaraos diwuwuh ku nikmat Allah Subhanahu nu kahiji anjeunna dipaparinan dikersakeun ku Allah dibere kamampuan pikeun ngalaksanakeun kewajiban sepuh naon nyaeta ngahitan nu jantan murang kali nyaeta Ananda Muhammad Binar Muhammad Fahril parantos disopak lodong dipikeun kulupna nya dipikeun kulupna. Mudah-mudahan ieu Ananda Binar Muhammad Fahril sabada dihitan bersih dohir batin. Amin. Sabada dihitan Allah nyucikeun dohir batin. Alhamdulillah. Sehingga sabada dihitan sabada sepuh ngalaksanakeun hitan mawa ketenangan dina hatena. Bu, ibu, kapan nikmat aya 2, hiji nikmat dohir, 2 nikmat lahir.
nikmat lahir jeung nikmat batin poho ce poho. Nikmat lahir manu karasa ku awak ku anggota badan, nikmat batin manu karasa ku hate. Salah satuna katenangan. Nu kadua pangarsa parijang dikersakeun ku Allah dibere kemampuan ngalaksanakeun akikah. Lanjutna akikah. Mudah-mudahan barokah nu di naon? Barokah eta rezeki anu di pake ngalaksanakeun perintah Allah. Amin. Oge barokah anu disesakeun. Amin. Para sepuh sadayana lamun kurang-kurang nama hate syukuran ka Allah teu saeutik jalma sok ngengke ngalaksanakeun eka. Tak doakeun nu teu acan mudah-mudahan diluaskeun rezekina ku Allah. Biasa ngalaksanakeun eka. Amin. Ya rabbal alamin. Nu mawi penta ka Allah naha menang urang ieu neangan dunia menang. Boleh kita mencintai dunia tapi sekedarnya bahasa sekedarnya teh nyata pikeun tanaga kanggo ibadah ka Allah, lain untuk terlena dalam kemewahan. Pek tayangan harta keur naon? Keur ibadah ka Allah. Da geuning ka Makkah ge kudu make biaya. Ujung ka Makkah ayeuna rek ngumpulkeun urang sadayana parijang kudu make harta. Laras gitu. Oh eta tenda teh dieu ka dieu meureun 5 nyut. Nah. Ditambah deui ieu tukang son sinsem. Nyut nah. Nyut yang 5 nyut nah. Nah. Encan ieu ngadatangkeun mubalik di mana? Di Ciamis. Nyut nah. Tak belum naik me. Maqomadin illa bil mal moal ngadeg salah satu faktor ngadorong ngadegna agama nyaeta kudu ditopang ku harta. Aya kitu nyin masjid kanjat ku amin. Henteu anggar kudu digawean kudu aya naonna biayana laras kitu. Nu mawi penting harta cek saha dunia teu penting lantaran nasib urang di akhirat gumantung sakai deui cek saha dunia teu penting Kang cek saha dunia teu penting cek sebab nasib urang di akhirat gumantung amal urang di dunia matak ulah nganggap remeh kana dunia. Cintai dunia sekedarnya gitu. Yuhibbuna dunia tapi ulah nepi ka wayang saunal akhirata. Engkau mencintai dunia tapi poho kana akhirat ulah nepi ka kitu mah. Boleh mencintai dunia tapi sekedarnya saja, hanya untuk ibadah kepada Allah. Ketika dunia dipakai takwa ke Allah maka bakal ngadatangkeun kemuliaan. Tapi lamun dunia dipakai poya-poya, dipakai lacur ke Allah, ingkar ke Allah, kalah ngajurkeun naon ngalajur hawa nafsu ngan ukur minuhan nafsuna, maka eta harta bakal jadi racun isukan di akhirat. Maka bawa harta kana katakwa. Bu, ibu, sabab eta harta sanajan pangkat tangan ukur nikmat terendah. Harta teh bu, sifat harta mah lamun ibu bisa make harta, urang dia bisa make na kana harta bakal jadi hisaban. Tapi lamun teu bisa make na bakal jadi siksaan. Tah tingali. Tah deui. Lamun urang bisa make na kana harta bakal jadi hisaban. Teu bisa make na bakal jadi siksaan. Mantak penta ka Allah rizki harta anu barokah nu bisa dipakai ibadah ka Allah, bisa dipakai deket ka Allah, bisa dipakai eling ka Allah. Lain harta nu matak mopohokeun ka Allah. Penta harta nu bisa dipakai takwa ka Allah. Ketika harta dibawa takwa, yakin bakal mere kemuliaan. Kama qala Roma Irama rawahu. Kira-kira ke hartos untuk nembe lirik nace. Raos cek raos. Mana para wasanana be? Ya kira-kira padewan ngupingkeun henteu.
Oh, pasti kasirana kikieu nanti. Bu, ibu. Jadi behna mah nu beunghar jeung nu miskin eueuh beda. Teu kudu nalangsa. Sok isukan di akhirat bakal aya kejadian di mana nu miskin leuwih mulia tibatan nu beunghar. Bedah naon? Sebab nu beunghar teu bisa ngamaksimalkeun fasilitas di Allah sakitu Gusti dibere beunghar tapi ibadahna keleh ku nu miskin. Eta teh si Mamat lain. Misalkeun ieu mah, hampunten Bang Mamat ieu mah. Nya nu beunghar teh eta di Malangbong. Geuning digugusur gitu beungeut teh handap sukuna di luhur. Lantaran ketika ku Allah dibere kaleluasaan rezeki poho kana memperjuangkeun agama. Poho nasorupkeun nikmat kana parentah Allah. Ulah bujang harta ceuk ngaran hisaban mah nu dihisab teh lain menit, lain jam, lain poe tapi unggal renghap dihitung ku Allah dipake naon termasuk harta. Tak tingali Bu, namun urang boga harta teu dipake ibadah ka Allah sapopoena kalaka ngedul ngajauhan parentah Allah rasakeun isukan. Ulah sambat kan yaya lamun engke di jero kubur aya oray nu ngaran Sujaul Akro hejo matana takali nyiduh andai kata eta oray Sujaul Akro andai kata ciduhna racunna ragra ke alam dunia moal aya jajadian moal aya makhluk nu bisa hirup ieu di jero kubur coba Bu ibu. Jadi ulah sok panasan hate teh naon cenah ulah sok panasan jeur teuing sumur batur jero nu urang deet nu penting aya cai urusan sumur rek deet rek jero nu penting caina urusan rek jero rek deet cenah nu batur jero meureun loba caina nu urang deet saeutik caina nu penting aya naonan aya caina kitu we kartos. Mantak lamun urang bicara masalah nikmat jalma anu teu rumasa dibere nikmat ku Allah loba nu malaweung naon cenah loba nu malaweung gara-gara hatena malaweung teu bisa ngarasakeun nikmat ti Allah loba nu ingkar kufur kana nikmat Allah. Dina konteks Al-Qur'an disebutkeun nembe diaoskeun nya diaoskeun dipayun dina mukadimah saha jalma anu naon syukuran kana nikmat ti Allah yakin bakal ditambahan ke Allah. Coba-coba kufur ingkar kana nikmat ti Allah dagoan cek Allah siksa aing banget nyerina. Bu ibu jadi lamun ku urang dianalogikeun ngaran nikmat teh kawas urang ngurus manuk naon cenah jika urang ngurus manuk tinggal Bu aya jalma ngurus manuk ti leutik eta manuk diurus dileutik setiap prosesna dilewati setiap prosesna dinikmati teu karasa manuk teh gede nepi ka eta manuk teh lindeuk sakitu dihiberkeun balik deui manuk teh aya nu kitu aya sok komo parabna alus geuning alus manuk teh ieu mah baceo ka cida udah alus atuh parabna ti toko sabaraha kitu nu kitu parabna 25.000 ieu mah bungkus ge alus manuk teh parabna euy nah ya jangan cai heran kalau ku manuk aing heuh udah-udahan nginum we geus aya caina aya itu tukang son simsum aya caina tuh aya eueuh ngomong dus ya iya we akang mah teh pucuk ya sami-sami sok ya ceng sih aya bari jeung eueuh karunya aja tukang son simsum mah
Kita mau unggal acara datang pangheula balik pang panduri oh karunya baru jeung tingali geus unggal acara tukang soncin semua bagian tempat nyangke wah we tukang baru aja doakeun teh sing panjang umur ka soal sing gede milikna sanajan beungeutna saayana Isteng kanya asal gede milik bae nya mudah-mudahan sing panjang umur kakak posting batur paraeh los tinggal kakak bae sorangan Bu Ibu coba ku urang emutan ku sarerean geura bahwasana nikmat nu dibikeun ka urang teh la ilaha illallah teu bisa ngahindar urang tina nikmat Allah betul betul yuk rasakeun jadi lamun urang nitenan kana nu tadi teh bahwa nguruk naon ngahareupan nikmat mah ngurus nikmat mah seperti ngurusan manuk lamun bisa ngurusna bakal lindeu ka urang tapi lamun urang joledar terang joledar lamun urang joledar lamun urang hare-hare sadaekna sakasampeurna kawas manuk kena bakal hiber ce moal betahkeun matak ce ini ibu-ibu ya dengerin Bu dengein nih kalau ibu punya burung di rumah urus jangan sampai dia kabur mencari yang lain mencari sayang yang lain maksudnya oh cilaka lamun eta burung ibu kena indit neangan sayang nu sejen urus ce manuk teh kahade bisa sapacrok-pacrokna aing malina naon Bu Ibu hiji tanaon cenah manuk cenah seeta pasti balik tidi eta keneangan bapak aya keneh manuk cicing neng ima 18 tahun kagigir neng cicing cicing neng ima bagian kakak dia ima nu manggung cicing pan neng mah geus bieu nya ti heula padahal mah ulah teuing turun atuh di dieu we je tah kolaborasi geus mereka cai heula cak aya mah kadu budak atau meuli pemper kadu dulu Bu Ibu siap masih siap atuh geus jam 12 cok kita di jam sabaraha matak lamun jalma dibere beunghar gura giru manfaatkeun pake ibad pake ngabdi ka Allah memeh datang hiji mangsa matak dawuh Rasul wa ghinaka qabla fakrika pek ibadah ku anjeunnya ibadah anjeun dina kayaan beunghar memeh datang fakir anjeun ibadah dina kayaan beunghar memeh datang fakir lain fakir miskin ini mah sodakoh ada wan beunghar bae osok apa ngawasan osok ngeusian kenceleng sabaraha aing nanya oh pasti umum pokokna mah di mana-mana jeung ngaran UMR kenceleng mah 2 dek lamun ngeusian kenceleng 5.000 teh asa seueur kana angan begitu kenceleng geus lewat rek ngodok pesak baru neangan permen ai pas ku siwot teh lagi 2.000 aya keneh aing diasupkeun sabaraha setor aing salah ngasupkeun mimin ka dieu kan bajar maneh salah ngasupkeun cenah apal cek ajengan jalma nu loba sedekah bakal gede kemungkinan asup ka surga hayang asup ka surga engko hayang asup ka surga ai sedekah dua deh nu oi cek pernah ucek kiih di pom pernah ucek kiih di WC umum eta mayar ge sabaraha 2.000 pertanyaannya pertinyiin nyi eta ucek kiih ka WC umum 2.000 tuluy ucek ngasupan kenceleng di 2.000
Nanya aing ka urang dia, cek reka surga atau reka WC? Aduh hayang asup ka surga tangkurak dia. Ih, hewan. Pot ngasupkeun 5.000 kot salah ngasupkeun cenah. Atuh bapana reka masjid poe Jumat cik minta duit cenah. Baraha? 5.000 deh. Dinaon kitu? Jengkeng jelek. Gede teuing. Atuh sabaraha? Ya, ieu bae tah. 2 Bu. Bu. Ibu. Awas. Tong disarawakeun ka WC. Emang heueuh sih kajuna mah gede teuing besoknya ahnya. Oh, di depan dia kuring tadi genah rasa lah dirinya nya salat maghrib jeung isya dirinya kuring nah mules tadi teh nya mules emang dipenta 2.000 mimitinya mah kiih kuring teh mimiti nama nah ai kuring teh lempeng we lempeng kuring teh teu mayar ai sungat teh teu mayar gitu Kang punten cenah yeuna naon kenceleng mayar itu nya cerah 2.000 modok kuring teh ieu tah 5.000 angsunan aduh teu aya cenah Kang aing ngisi deui ka jero aing daripada teu dipulangan cek cek nu kadua aya nikmat tertinggi naon cenah aya nikmat tertinggi nu mana nikmat tertinggi teh seperti nikmat sehat nah geuning sehat teh leuwih tinggi tibatan harta loba jalma anu katarajang gering teu saeutik nukerkeun harta ku kasehatan leres kitu mata ulah sombong dibere haga naon dibere sehat dibere beunghar sombong geletak ku Allah teh dibere penyakit pan beak teh naon teh pake naon pake tatamba pake berobat sok saleuheung tatambana teh anu naon anu soheh ieu mah tatanya kaditu hooh katanya kadukun kapananyaan cek abah teh imah cenah pantona salanyang hareup ai panto ka mana nyang hareup ka kulon iya salah panto cenah kitu jadi kumaha bah balikeun ka wetan pindahkeun panto ka wetan menang sabulan teh gering deui datang deui ka abah bah geuning ieu abdi karurak deui ai panto kumaha geus dialihkeun ka wetan balikeun deui ka mana ka kidul tapi karacak imah tapak panto bu ibu dibere harta ulah sombong geuning dibere geuning teu saeutik jalma nukerkeun harta ku hayang sehat eta urang berobat ka rumah sakit komo rumah sakit anu ternama mah anapun anu rumah sakit swasta pan utak-utak betul can ge urang disuntik geus kudu deposit betul urang dieu rek hayang sehat nukerkeun harta mang utak-utak eueuh duit aya mobil jual mobil betul teu dijual ge digadekeun aya kebon sacangkewok jual ku hayang naon tah ku hayang sehat eta urang dieu akang kunaon mah dipucat kieu ih boga aing kamari teh berobat ka dokter tuluy la ilaha illallah aing saminggu ieu mah aing teu ngeuna barang dahar kumaha kitu aing la ilaha illallah eta mah saminggu mah aing ngadahar uyah asin ngadahar cengek lada atuh cager geurig ya kitu ieu mah aing menang saminggu aing cek dokter tensi tinggi cenah ieu mah tinggi kumaha maksudna di tensi teh Gusti meuni 200 sabaraha bu ibu tatanya kata tetangga punon atuh ya coba bejaan obat darah tinggi naon obatna tinggal tetanggana coba ya tidak ku ieu ngulu bonteng geus aing benang sami itu ngulu bonteng tunggal isuk aing nguluban bonteng cager henteu borora cager aing galkan nyiduh we nyoroh cok atuh cenah ku ieu ku naon daun balinding geus cok kalaka seueul hulu angen atuh ku ieu ku cangkudu apal cangkudu pace
dikumahakeun diparut diwejek tuluy disaring tuluy inum cairna mameh diinum geus utah atuh pan eta macam kudu mabok kelek juri pangbarasa begitu inum teh utah Bu ternyata mahal itu kawas ieu urang ayeuna sehat kunaon teu ngarasa nikmat naon kunaon jalma poho teu ngarasa nikmat dibere sehat lantaran manehna teu ngaras teu rumasa karasa nikmatna teh sehat lamun gering komo euceuk dibere nyeri cangkeng kot salat dina ruku sudah aya begitu aya ayo cek ka pangaosan aing mah teh hayang ka pangajian teh kumaha aing mah sok isin puguh aing mah teu bisa emo kayak gitu pan aing mah nyaho salang kudu nyang hunjar bae tong ditelepkeun sia lempengin daripada ucap ditingkuin Bu Ibu jadi sehatnya nikmat tertinggi sehatnya nikmat tertinggi numawi saha jalma nu ngarasakeun sehat dina awakna syukuran ka Allah pake ibadah ka Allah da geuning geus dibere gering mah tetela urang teh meuni hate teh geremet hayang sehat deui mata wasihataka qabla sakomika gunakan sehatmu sebelum datang geringmu gunakan sehatmu manfaatkan ketika waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu Bu Ibu awas sehatnya nikmat urang dieu lamun bo urang dieu boga motor boga mobil tuluy katarajang penyakit anu bangga teh biayana wani teu ngajual mobil wani teu ngajual mobil teu saeutik jalma nukerkeun harta ngajual mobil ngajual pakaian bakat hayang naon hayang sehat matak sehat nu dibikeun ka Allah ku urang syukuran matak ieu pangersa Kang Rijang salah sawiosna syukuran kana nikmat sehat alhamdulillah dua nu katilu aya deui nikmat naon nikmat anu utama nikmat naon cenah nikmat anu utama nu mana nikmat anu utama teh nikmat anu utama teh nyaeta dibere turunan Bu Ibu pernah aya jalma ngajual anak aya jalma ngajual anak dina ayana ge 1000 hiji berarti rasiona hiji banding 1000 kemungkinanana naon sebabna sebab ari anak teh adalah simbol kabagjaan naon cenah anak teh simbol kabagjaan termasuk penting ayeuna pangersa Bapak Rijang sejak syukuran ka Allah dina sanes kanten nikmat salah satu nikmat dipaparinan turunan alhamdulillah sebab anak teh adalah sosok atanapi bakal nuluykeun cita-cita nu can anggeus dilakonan ku kolot pentingna urang boga budak anu soleh teh turunan anu abror teh adalah pikeun nuluykeun cita-cita kolot anu can beres atawa ngadangdanan lengkah kolot anu salah Bu Ibu ketika aya jalma boga anak anu soleh ulah bujang di akhirat di dunia keneh bakal bagja sumawona di akhirat Letak dina Al-Quran dawuh Allah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwa wa dzurriyya qurrata orang-orang yang beriman mereka mengatakan mengucapkan ya Rabbana hablana ya Allah ya Rabbal alamin duh pangeran abdi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun nun Gusti pangeran abdi paparinan ka abdi anugerahkeun ka abdi karuniakeun ka abdi dina bojo-bojo abdi
turunan anu soleh, turunan anu qurrata ayun, curuluk panon, mantak resep nu ningali, mantak betah nu ngabandungan. Di dia aya budak nya cerdas, eta budak soleh, boga prestasi, kawas bieu geuning anu ngaos ti payun. Endah henteu, Bo? Endah henteu, Bo? Hayang ibu boga putra kawas kitu. Ulah aya putra mah hayang boga minantu kawas kitu. Geus ulah ditah balik eta kori. Culik we culik. Ulah sina balik deui geus kawinkeun jeung anak ece. Atuh lumayan we ceu boga minantu kori mah. Minantu minantu mitoha cerewen ngomong wae adanan. Ieu mitoha kasurupan ceu adanan. Lumayan boga minantu kori mah. Bo, Bo, eta urang boga anak kawas gitu tah. Bunga henteu? Bunga ceu. Dibere anak bunga komo lamun soleh. Tapi dewasa ini banyak orang tua yang telah kehilangan fungsinya untuk mengontrol anak-anak, terutama mendidik anak-anak. Betak doakeun ieu Kang Rijang, mudah-mudahan biasa ngadidik, ngatik, ngabina murang kalihna. Bo, Bo, loba anak jadi musuh, loba anak jadi kawirang, betul? Teu saeutik jalma gering ku anak aya? Aya deui jalma stres ku anak aya? Aya deui jalma susah ku anak aya? Nu kumaha eta anu musingkeun ka kolot? Anak anu teu ngukur kujur, teu ningali kana kaayaan kolot, sakitu kolot usaha teu pati jalan ngan ukur sederhana. Batur mah dahar teh 4 sehat 5 sempurna, ieu mah lain 4 sehat 5 subuh. Bu, aya kolot anu susah ku anak aya? Nu kumaha? Anak anu barang penta ka kolot bari teu ngukur kujur. Bapak naon? Ayeuna mah datu usum sakola teh leumpang. Maksudna? Pak, batur ge marawa motor ka sakola. Tuluy atuh Asep ge hayang dibelikeun motor. Oh, Bapak duit di mana? Pokona mah Asep mah lamun teu dibelikeun motor moal sakola, Pak era. Aya nu kitu aya? Aya. Batur mah patu unggal sore jalan-jalan. Tuti maksudna tumpuk pilu. Batak Asep ge hayang dibelikeun motor kok. Da nya saminggu teu sakola, rungsing kapan kolotna, gering kapan kolotna mikiran kelakuan anak. Teng menang nganjuk, teng menang ngahutang, menang sabulan teh aya motor ka ieu mah Gusti eta si Asep meuni ajrat. Rek pamer meureun ka baturanana. Ilaha illallah. Tekop aya jalma tekop aya jalma ceu dihegageun eta naon gas motor teh. Wih, sia motor anyar Sep. Anyar datang gaya maneh ibur teu ibur diam wae cik aing ngajaran begitu di gas ku motor teh setoran ngalewat ke hadapan pasantren kadinya ka pasantren Al Huda, pasantren pangarsa Pak Kiai Koko. Kalau rasa nuju salat Pak Kiai nate siap kalau resan Pak Asep nuju ngado Pak Asep poho deui kalau resan Pak ngersa Pak Koko nuju salat duha aya Asep ngaliwat dirinya digorongkeun motor setoran pan kaget Pak Koko teh keur maca doa iftitah teh inna sholati wa susuki wa Yamaha.
jam 12 jam 12 lewat jam 12 kirang 5 menit sampai sahur pengarsa Pak Kiai hayang doa bersama mangga satajan orang maca doa bersama orang dorong heula ajul heula ku sholawat mudah-mudahan doa orang diijabah amin, amin. Ya robbal alamin sadayana kedah kersa maca sholawat Jibril 12 yuk masih kan sareng ibu Rama Arti ngiring Nabi kasawargi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung akhir tahun orang tobat ke Allah. Mudah-mudahan di akhir tahun Masehi ini Allah Subhanahu wa taala ngahampunkan dosa urang, ngahampunkan dosa ibu Rama urang, ngahampunkan dosa guru-guru urang, ngahampunkan dosa pasangan hirup urang, ngahampunkan dosa para putra putri urang, ngahampunkan dosa rai raka urang, ngahampunkan dosa dulur-dulur urang. Mugi Allah Subhanahu wa taala ngahampunkan dosa tatanggi urang, sobat-sobat urang, jalmi anu cicing dina hate urang, jalmi anu pernah ngadamel kasayan ka urang, jalmi anu pernah ngadamel kaawanan ka urang. Mudah-mudahan sadaya diapunten dosana ku Allah. Anu sok calik pabarengan di pangaosan sareng urang. Mudah-mudahan diapunten dosana ku Allah. Anu sok pagiling gisik hirup pabarengan di lembur.
Mudah-mudahan ku Allah dihampunkan dosa anu kantos bermuajahah bertatap muka oge musafahah sareng urang sadayana mudah-mudahan dihampunkan dosana amin. Allahumma ma amil min amalin fi hadhihi sana ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bifadlika ba'da kudratika ala ukubatani ala ukubati wa da'watani ila taubati min ba'di jaro'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfir fa inni istaghfartuka faghfirli dunubi faghfirli dunubi wa ma amiltu fiha mimma tarda wa wa'atani alaihi tawab wa as'aluka anta taqabbala minni wala taqta rajai wala taqta rajai wala taqta rajai minka ya karim ya karim ya karim. Mugi Gusti ngapunten dosa abdi sadaya, dosa Ibu Rama abdi sadaya, dosa guru-guru abdi sadaya, dosa para putra-putri abdi sadaya, pasangan hirup abdi sadaya, dulur-dulur abdi katutatang di abdi sadaya, tina sanes kanten kelemahan abdi sadaya, alatan kabodohan abdi anu teu kauninga ku abdi dugi ka abdi maksiat ka Gusti nuhun Gusti apunten dosa abdi sadaya ngalangkungan ieu kumpulan ngalangkungan ieu pangaosan dugi Gusti paparinan cahaya kana hate abdi sadaya paparinan cahaya dina hate abdi sadaya engge abdi ngalengkah di alam dunia supados abdi ente lepat dina ngalengkah nalika abdi lepat abdi gura-giru tobat ka Gusti jadi acan nyawa abdi dipundhut ku Gusti dina akhir tahun majeng kana awal tahun peparinan abdi ya Allah keimanan anu kiat kasabaran anu kiat qanaah dina hati abdi sadaya. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma
Ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. Syariatna urang ngantunkeun tahun anu lami majeng kana tahun anu enggal numutkeun etangan Syamsiyah atanapi Masehi. Mudah-mudahan dina kaawonan urang anu atos-atos tiasa tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Allah nampi kana tobat urang. Kapayun lengkah urang muga-muga teu seueur teuing nincak salah. Dina nincak salahna urang biasa buru-buru tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Ibu sadayana kangge gegap gempita naon ngaranna teh tahun baru urang maca shalawat di siap ya kama qala mahirjin tahirul qalbi, uang bersihkeun hati urang kangge ngalengkah masa depan. Mudah-mudahan urang ditakdirkeun ku Allah jalmi-jalmi anu taat ka Allah, jalmi-jalmi nu bakal nginginkeun kamuliaan dunia rawuh akhirat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habib Allah. Khudh biyadi, khudh biyadi. Wilujeng tahun baru Masehi. Zahirul qalbi nakiyun dzakirun lillah, al-Mustafa Safiyyu sallallahu alaihi Allah. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، واكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه
صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Maulaya sholli wa sallim si kompak Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi salli ya rabbi salli alaihi ya rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Diakhiri ku sholawat, diawali ku kita menyambut mengakhiri tahun baru, bukan tahun baru, mengakhiri tahun 2003 ku sholawat, menjelang tahun 2004 oke ku sholawat ke dawuh Allah rek kumaha kami nolak karena doa lamun ti awalna sholawat, di tengah sholawat, di akhir sholawat hesek bikin kami tengah ijabah eta doa. Mudah-mudahan dijabah amin. Ya rabbal alamin. Geus penting ce. Teraskeun. Nu katilu naon tadi teh? Pohok. Nu katilu nikmat anu utama. Loba jalma ketika dipaparina nikmat nu utama nyaeta turunan tapi manehna teh teu amanah. Naon cenah? Teu amanah. Nepi ka anakna gara-gara kolotna teu amanah, teu ngadidik, teu ngabina kanu jadi anak, hasilna anak teh lemah secara intelektual, bodoh ngaranna. Lemah secara emosional, goreng akhlakna. Lemah secara spiritual, agamana poek we. Terlebih leuwih nyaeta lemah secara finansial, ekonomina. Nu mawi lamun ayeuna urang di PHP-an anak nya kahade tiasa tanggung jawab kumaha carana supaya anak jadi rancatan urang boh di dunia boh di akhirat. Sebab kumaha ge anak itu adalah tulang punggung masa depan untuk orang tua di masa depan. Anak itu adalah tulang punggung orang tua nanti di masa depan. Matak ulah nyalakeun anak lamun anak jauh jeung ece bongan ece tadina joledar kana jadi anak. Bu, ibu. Kadang-kadang ibu malamun ngobrol jeung balad teh betah 2 jam 3 jam ge. Aya nu kitu? Aya. Ngobrol jeung tetangga 2 jam 3 jam teu karasa betah we. Aya nu saya. Tapi ngobrol jeung anak, la ilaha illallah. Matak ulah nyalakeun anak lamun ayeuna anak teu betah cicing di imah lantaran tidak ada teman yang nyaman untuk diajak bicara. Bu. Bu. Kunaon anak geninnya lamun dititah ku indung sok kuke. Nya. Kuke we jeung kuke. Tapi lamun disampur ku baladna pasti tuturubun. Leres teh? Itu karena kita belum mampu menjadi teman, belum mampu menjadi sahabat untuk anak. Nu mawi, Bu, sing bisa jadi sahabat untuk anak. Ieu mah kabatur mah someah masih hate keheul ge. Betul? Hate keheul ge kabatur bisa urang sosomeahan, tapi ka anak ieu padu jebrod wae. Komalaman anak minta pangomatahankeun eta PR. Mak, cenah ieu kumaha sih, Mak? Coba ka dieu kan. Tadi sak kuas-kusak we tadi teh anggeus aing tempoan. Cuk indungna. Bari nempo HP nu nangis sarua. Sok buru kerjakeun aing nempo cik.
tah cenah mah ieu tah nya pan eta mah cenah kalian sok tah eta 5 kali 8 sabaraha urang teh Allahok we budak mah pan ai ku bapana biasana bapana mah sok kalem geuning nya bapana mah kalem lamun mapatahan anak teh gitu tak ieu ka dieu neng oh ieu ih sanes kitu ieu tinggalikeun bapak tak ieu tak ieu ka dieu tak kitu sok sobian ku neng kalem bapak nama kelila bapak na telepon naon cek bapak na tuh nyi tulikeun naon cek bapak na mah ieu ka dieu bantuan naon lagi pagan horor lagi horor we anak nanti mesti ngeunah rasa budak nanti dia cenah PR ayo itu tadi kumaha coba cek si bapak maneh kumaha henteu ayeuna neng mah teu ngarti makana dengekon yang teh Allahok Bu ibu ulah nyalakeun anak lamun anak jauh jeung ibu ikatan batina lantaran anak teu ngarasa nyaman lamun deukeut indung kurang anak balik sakola teh tuluy ulin da sieun dicacap sieun dicacaplak sieun digelendang Bu ibu jadilah orang tua yang bijak karena anak itu adalah aman awal akhir bakal dipenta pertanggungjawabanana anak maneh nepi ka teu wawuh jeung aing cek Allah kumaha sia baheula ngadidik di dunia rek ibu ngajawab kieu nya kitu we pokona rek ngajawab kitu anehna zaman kiwari ongkoh baroga indung keneh ongkoh baroga bapak keneh ditanya ku indungna heuh da tadi teh eueuh pendidikan karakter akhlak eueuh di imahna teh tidak ada komunikasi yang bersahabat sehingga budak teh kasaparan-paran kabawa ku sakaba-kaba kabawa gelombang pergaulan sabener-bener ditanya ku indungna nyi geuning wayah ki karak mulang tas di mana kamu nanya korojo teh bapana sia nanya Bu ibu teu saeutik Bu ayeuna teh karakter anak ayeuna nyengsol tina pondasi agama betul jauh katuruk-turuk usum nu kieu yeuh rek sakola ngorek balik sakola rek ngaji balik ngaji rek dahar keur dahar betul KWCG Bu ibu kuring teu ngalarang budak merek HP tapi urang kolot salaku kolot kudu apal kudu bijaksana iraha budak nyekel HP iraha budak ngencageun HP betul kudu dikontrol lamun teu dikontrol ku kolot lamun kolot teu bijaksana teu bisa ngatur waktu ka anak nepi ka budak katalajuran ngorek nu kieu wae ulah nyalakeun anak lamun anak jadi autis naon autis asyik dengan dunia sendiri akhirnya anak urang teh leungit individu naonna sosialisme na budak teh hoream bergaul lantaran asyik dengan asik dengan dunia sendiri leungit sosialna nu aya mah mementingkan diri sendiri kadituna egois mementingkan diri mata kontrol budak yelah perluna pengetahuan kebijaksanaan kolot kanu jadi anak lamun budak ngorek HP kudu dikontrol sing jelas erna kontrol gitu linu ceuk lamun leungit erna rek kumaha lamun RW sambutan dileungitkeun erna so cek RW teh nulik dah hati nih jadi ewe balik menuhutkan kepada keluarga hadanya emeh abis nanggung jawab jabatan RW abis balik nanya tak siap ku abis di ewean
Najong cucu bapak itu. Udah beda ibu bu. Ya, kok abis 5 tahun ewen. Najong teuing cenderung. Bu, ibu, awas. Lamun budak tuh bisa ngoperasikan HP, kababayut, cenah? Kababayut. Lamun budak tuh bisa ngoperasikan HP, kababayut. Kababayut teh naon? Tinggalin lengkah. Tapi terlalu tenggelam dalam HP, oke salah. Mata lamun budak korek HP, ulah hare kama kola syahrukan wakajol. Aran tengah rorek ulah sok jongjon ngarasa homo sarua milu ngoprek gerohan geteka oke geroh mah beres beren hare bantuan cek panggil ku sih ya biar mah bima ku sih iya teroreng ada mah ku aja siap iya tuh balik ke tahun baru menang naon siap cobaan heula teroreng hiji 2 kilo atau sing ngenaheun kana ceuli ngejagrel gitu hiji 2 kilo bober juk mik ku aing daya pisan teu siap gerohan gitu tapi gawe acan kurik hare ulah hare boleh si bapak ada pagar teroreng hare ya si bapak sampai ingat udun yang milu murut teroreng ulah hare seperti emok teroreng ada isi isu ayo nanya ke tetangga nu teu hadir cek na menang naon penting bagus ieu ngaji ngaranna manusia ari nikmat aya sabaraha ieu hiji 2 ngelun 3 hiji nikmat terendah harta jabatan tahta 2 nikmat tertinggi sehat nu katilu nu utama nikmatnya utamanya itu turunan sebab urang lamun boga anak soleh ceu la ilaha illallah pahadean urang di dunia gede di akhirat oge bakal aya insya
Gitu teh mun bisa ngadidik. Tapi lamun urang teu bisa ngadidikna, anak oge bisa jadi aduan lakum, bisa jadi musuh pikeun urang sadaya. Naudzubillah. Nu terakhir nyaeta nikmat anu sampurna. Naon cenah? Nikmat anu sampurna. Naon nikmat anu sampurna teh? Ngengengkeun ridho Allah. Di mana jalma menang ridho Allah, teu kapati-pati manehna hirup kecuali unggal renghapna mengandung pahala dan kebaikan. Amin. Di mana-mana mahna maut dipegatkeun ku renghap nu panganggesan, dicabut ku malaikat dan turang teh sakarat. Meta eho saeutik mah. Sing ngerti? Mun mau balik ngahaluang ehoan di situ. Oh, sing ngerti sebab urang sarua dibayar. Atuh heuh udah bae aing nyeri genggerong si eta lempeng. Dicabut ku malaikat dan turang teh sakarat. Anjay ngeunahnya. Orang cuma ada teh nyawa aing mah ieu bebetet. Betul teh bebeten atuh ce. Kamu ada cenah bawa liang teh ge rapat. Nyawa ngang sagemapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzah. Itu make teroren disebut sama dia. La ilaha illallah. Mati irang itu silin aya teroren. Sia acak-acak lagu ranjabah bang. Biasana aing di odan teh kadi stres aing. Heeh. Macam-macam sih nyaho balik can madang ieu teh. Madang. Mana ya Mang Rijang ya? Kade Mang Rijang ya? Mau balik boga penyakit mah. Dokter, paru mandi ehon. Sing ngerti lamun aing ngahaluang ehon. Lamun ngomong paru mandi. Mang Rijang. Tukang son sinsem ujung mubalik. Baroga penyakit mah. Dokter mengatakan tidak ada obat yang paling manjur kecuali kejo ngebul. Mata kana teu lah kejo na ieu. Aing bisi kaos nu enggeus-enggeus cek. Lain bear. Di odang aing ka Majalengka. Jeung tim hadroh ta eta ta. Ben cabok. Teuing buah salah naon tanya. Sapi kasih neng. Itu supaya dianggap udah cabokan diondang cel jeung tim hadroh kali itu kawas kilo lah jam hiji karak beres ngaji barang suguhan dahar kejo tiis maju denger aja pecel di dahar ku aing ngalai di dahar aing denger kejo tekuing tawakal malah haula budak dahar we geus di tengah jalan cel eta mules langsung mulus betul langsung ucap santri tim hadroh cenah jangan punten naon mun bisa maliren gitu ieu cenah mulus hayang ngising sekalian urang tadi can kaburu urang salat isya berjamaah ayeuna urang ngising berjamaah eta da sisi sawah ceun sawah lega di dinya santri tim hadroh eta personil hadroh patna jejer di balong cukup denge-denge ku aing pot rame ieu pasidahan eta teh santri ke otrane eta santri ngorowok cenah kiai punten naon cak aing orang da jauh pan kuy mompoe gitu atuh bisa ketampol atau aing kun santri punten cenah kiai pan cenah anu kalimat cenah rame cenah kosidahan raga-raga cenah nu kiai mah simpe teu kadenge atuh cek aing beda tai santri jeung tai kiai atuh beda bedanya kiai beda cek aing gitu aing barang aing hudang bujubar aing eta naon cenah kiai eta mah hadam cek aing hadam naon hadam hangit barang ditembok ku aing horeng nyangsang dina sarung setor cak aing menambah
Eta gara-gara kejoti saya Mang Rijang. Eta haleukeun lah kejo na ieu haram jadah. Atuh aing ngobrol uplok deul hok dewan ti luahnya. Atuh dewan mah ti heula datang geus dalar mun meh naman. Dulu aing sombong orang dicium Siraro. Atuh ho, uplok eta dewan ngajak ngobrol cek aing. Aing memang asa saperluda bae aing. Atuh rek ngobrol kumaha aing teh beuteung lapar. Cok. Oh, cok. Lapar encan. Itu boga beuteung sugan. Ya. Batur masalah re, ieu kalah, ieu mah kalah naon. Iya. Engke mah he RC, dengekeun ya. Aing tak kuhul kasih RC yang si Agai tah. Pasti buat aing diperjet gerang ge gerang. Aing jadi pohon naon dia. Eta kurang keren jadah sih itu. Wah, mendegat mau ditarajean. Awas ya teror Inggris ya. Dicabut ku malaikat tentu urang teh sakarat. Nyawa ngangsa kemapai urat beak tembok kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja. Gas waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk kalamku pur mangerijang. Menang ngali geus diukur mahikeun awak sakujur gerebulur. Menang ngali geus diukur rek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. Melaan nafsu pasea menang tisruk-sruk tidung mendung. Anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung. Waktu jakat nage embung. Ibadah kateler-teler nepi ka nyang holo ngaler. Di tengah imah ngagoler. Diriung di tarungguan. Diriung ku Siraro. Batur make sejuta umat, imah sejuta Siraro. Terus ganti kemah, jadi sejuta Siraro RC saudara. Kelarin saya pasti. Berhubung loba Siraro, geus urang geus sampai Mana ya Mang Rijang? Mang, kemana ya? Terus pada masalah ini ya. Belum. Iya bukan di dalam naon saya roga aing. Ceng. Ieu kulantaran kalau masih narung geusnya hampura lain kurang sono kuring. Geus hampura bae baca. Eta mah ceu urang dieu kurang can wareg ngajina. Mi HP we Mang Rijang ieu Rajab ulah rasahakeun. Geus. Pokona nama nikmat terutama, nikmat anu utama anu utama. Nikmat di pohode aing setor. Nikmat anu sampurna nyaeta nikmat menangkeun ridho Allah. Naon nyaeta urang maut husnul khotimah. Mudah-mudahan urang dieu sadayana diparanna nikmat anu sampurna nyaeta husnul khotimah. Amin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserang Siraro sholat. Alhamdulillah tausiah acara pengasak pada musik. Kita pada acara